Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa patepang dangu deui tiasa sasarangan di soksana mung di Comantara ngalangkungan channel Londok Salto. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang leraskeun dihanca dongeng anu katunda dina dinten kamari jejerna celakna Cimata Panganten dina dinten ayeuna teh bagian anu kaduaan. Mudah-mudahan ku ena ieu acara dongeng Sunda teh sing ngajantenkeun panglipur kalbu pangabarahna hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana di sukulakna di siklukna anu sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda eta-eta ngamumule seni urang seni tradisional Sunda. Mitra supaya teu nyangang kolong teu ngada waktos maka urang dilajekeun ieu dongeng Sunda teh tong hilap di subrek, di like, di komen, oge di sharekeun ke media sosial supaya channel ieu tetep aya tur tiasa musian hiburan-hiburan anu langkung saya deui kanggo mitra-mitra sadayana nya. Hayu atuh urang dangukeun kecelakna Cimata Panganten dina bagian kedua. Rungtah. Para mitra kaum dangu sadayana. Ardi anu geus nepi harita jeung iseu ka imahna, nyaeta ka imah bapana. Disangkarepan ku Haji Komar jeung Bu Tarsih harita darariu. Haji Komar pok nanya ke Ardi, kumaha Ardi, beres? Alhamdulillah Pak, ya syukur atuh mun beres mah. Se mah timimiti ayeuna ka hareup nya saminggu di ayeuna beureunan di situ ngadaek ka ditu ka dieu ka coba muncul Ardi beureunan. Memang isi muter kemana-mana apa nama? Oh nya ieu mah bisi kitu aya babaturan anu hayang ngaran-ngaran rek kawin sok hayang cenah hayang kupotoan heula hayang itu hayang ieu teh gitu. Insyaallah mah. Sinarnya ka mana Bu? Asa teu katemponing. Si eta mah paling ge sare meureunnan. Biasa nyo HP sinarnya mah. Sina ka dieu atuh. Narnya. Nya. Mah. Ka dieu sakedeung. Narnia anu aya di kamar harita nyampeurkeun. Kek Narnia harita diuk dina di gigireun pisan indungna bari nyarana di awakna teh ka indungna meuni lenyehna keranan. Sok sunah sarap itu Cek jadi indungna harita nyurungkeun Narnia. Mang meureun naon mah? Cek Narnia harita beli net. Lain kan si teteh rek kawin. Jadi Narnia bunta bantu itu jeung ieuna. Kan keur kegiatan kan ayeuna mah. Kegiatan mah aya sih mah. Cenah kamari saminggu ayeuna cenah eueuh. Emang mantosan naon kitu mah? Bantosan naon ka si teteh? Nya naon we atuh maturan si teteh kan si teteh ayeuna lah rek kawin mah panan ulah keluar. Narnia harita netep kana jadi lanjut. Iseu harita netep kana jadi indungna bari imut ngagale nyupok ngomong ka indungna. Wios teu kedah. Narnia bisi pada sekolah we Narnia. Emang teu naon kitu teh? Henteu, teteh da malah ka mana-mana ieu pan di bumi. Cek iseu harita. Nya iseu sing teu ka mana-mana oge, ari panganten mah nya kudu dibaturan itu jeung ieuna ulah ngurubut. Geus biasa jadi kebiasaan ieu panan. Iseu teh malan deui. Ret harita Narnia ngareret ka indungna. Tanya ke kamar heula nya. Naon atuh mun ka kamar deui. Tur ngobrol di dieu teh. Narnia harita cemerut.
Nya juga tuh Kak Randania bisa ke kamar mah. Cek ise harita. Nyatanya Ise manggut. Inung jeung bapakna patut arti harta melong ka Narnia. Narnia anu memang rada banel teh budak teh. Terhese di papatahan ku kolot. Narnia sup ke kamar. meni kawin-kawinnya bener ribet. Jeung Narnia harita bari goleye dina kasur. Narnia muka HP na ketingali. Narnia keur ngutak-ngutak nomor HP. Sanggeus katingali jalmana anu rek ditelepon. Hiji lalaki anu tetela Indra eta teh mangrupakeun babaturan hati. Nut harita telepon disada. Ra, Narnia. Cek Indra harita teh seberang. Nuju di mana Narnia? di bumi. Oh, aya naon? Entera naon sih? Yang ngobrol weh. Oh. Tapi paling engke wengi tiasa ngobrol mah. Emang naon gitu Kang? Akang nuju sareng rencana heula ieu teh. Narnia kecalo. Teu naonnya. Oke, ditelepon ku akangnya. Ya, entah satu. Cek Narnia hari teh langsung nutup telepon. Kesel lantaran Indra sama ditelepon teh. Ke di mana we? Ke di babaturanana, ke di anu. Nah. Narnia pena dibantingkeun hari teh kana kasur. Seterusna Narnia hari teh nangkuban. Sedengkeun di ruang tengah Neng Ise jeung Ardi harita anu keur ngarobrol jeung kolotna. Biasa we masalah itu jeung ieu. Pok Haji Komar harita ngomong. Ardi kan bae dai kawin mah beureunan geus puguh sagalarna itu ieuna geus disadiakeun itu tinggal prakna beureunan nya geus beres roe sagalana. Mohon Pak. Kumaha dagang di pasar? Alhamdulillah dugi kana teh mah. Sae Pak. Mung kamari teh aya naon namina teh anu tilu kan sandayana nyana kabikeun poknya. Nya terus kumaha? Anu tilu bok mah. Seueur anu burukan Bu. Seueur anu burukan. Apira aku kapanan super meureun. Aduh atuh Pak. Sama nu buruk na memang sih teu buruk-buruk teuing gitu tiasa masih kena diicangan nyana. Harga gebret we pangintenan. Oh, nya kewe tuh gampang. Jadi tilu ieu kira-kira sabaraha kilo tah? Ya nu sakilo nu bok. Aya nu 2 kilo, aya nu 1,5 kilo. Paling seueurna mah anu bok A-na Pak. Eta aya 3 kilo langkung kamari teh. Euy, geuningan sabokeun atuh kitu mah. Nawi yang ke gampang lah tinggal mawa we sabokeun ka ditu. Gitu. Keun anu eta mah. Biasa Pak. Kanggo ke kapayun aya penginten kada rada diapikan di dituna pinten. Ya gampang-gampang ke ku bapak orang telepon we ke pengirimna. Ceu Oh nama arek jadi kasua teh. Calo. Kepala mitra kaum dangu sadayana. Ise anu boga maksud arek kedatangan ka uwana. Anu kebenaran uwana teh nyatana aya di daerah Cimahi. Memang rek jeung saha seueur ka dituna? Ngalira we mah. Sorangan. Seueur tos we pami ira bade ka dituna ke sareng Kang we. Biasa Kang. Siang ieu enjing palingan koyong mah enjing.
Tengeng enjing atuh. Bapak deui panginten. Margi enjing mah akang nuju sibuk-sibukna. Margi akang kan enjing bade ka Jakarta oge. Bade ngintun barang. Nya ieu mending ge isuknan ka dituna jeung Ardi. Entar bener Ardi isukan kapan arek ka Jakarta ngirimkeun barang mareunan. Iya mah teu naon ieu kan biasa oge bisa jalira ka ditu belenyang-belenyang we. Nya kan beda ayeuna mah isu kan rek kawin jadi ngaran-ngaran jelema nu rek kawin masuk aya wae itu jeung ieun aja hayang mah ulah aya naon-naon tapi da leuwih hade engke diantar ku Ardi gitu. Isu harita imut teh galenyo bari ngaret ka Ardi. Ardi di kang di bade ka Jakarta menyak ka Jakarta we teu naon. Biasa anjing isi bade ka ditu da nyetiran nyarira ieu. Ardi ngareret kana jadi bapak. Yakin isu? Kunaon ari ama kan biasa oge isi nyalira. Nyanggeus atulah. Tapi entong ampleng-amplengan di dituna. Mun geus nepi geus aya perlu obrolkeun naon, balik deui. Hanteu atuh Bu. Hios mah ama. Umi kan ju sibuk oge. Jadi wios atuh kena diantur entar-entar ke sasaha. Narnia oge kan sakola deui. Hanya geus atuh hati-hati we di jalana isu kieu teh nya. Mohon ama. Nyanggeus. Hati-hati di jalana. Adalah mun Umi teu sibuk pada milu jeung dengan padapan apal sorangan meureun Umi berangjieun itu jeung ieuna. Saminggu teh asa sakedeung geuningan ari loba berangjieun mah. Nyantos we tuh. Hati-hati di jalan isinya. Akang we malami ieu teh. Bari siap-siap anjing subuh kapan akang bade ka Jakarta. Nah Kang oge hati-hati atuh di jalana Kang. Mohon. Surat-suratnya geus di ieu teh nu poho gitu. Ardi surat jalana naon bisi ieu. Tos tadi pengasep tadi tos dipasikeun da. Oh nyang geus atuh kitu mah. Bising ke papangi jeung Haji Makmur bejakeun we kitu. Kade kitu. Cek ama dina waktuna nya. Mun ama. Nyatos sakitu mama. Abdi pamit heula. Si akang pulang heula. Kang. Ardi harita sesalaman suntangan ka Haji Komar oge ka utar sih. Sanggeus kitu Ardi harita dijajabkeun ku isu ka hareup. Isu anu pok ngomong ka Ardi. Kang. Hati-hati di jalanan Kang. Isu oge nyingit hati-hatinya. Nyantos nya. Assalamualaikum. Harita isu ngasengkeun leungeun saterusna cuntangan ka calon salakina nya tanah Ardi. Motor harita diurungkeun, belenyang harita Ardi ini tinggalkeun eta pitempatan. Sanggeus ini isu harita asup deui ka jero imah. Hujan dina waktu harita mulai turun. Utang tuna meureunan Ardi kahujanan cek isu. Hujan geus turun. Kang Ardi pasti kahujanan, aduh khawatir. Cek isu harita beri melong deui keluar. Kakarget Ardi ini hujan katingali anu maralak. Bantukna neng isu harita asup ke jero imah. Karunya atuh isu. Ardi geunin berenang kahujanan. Tuh Umi. Cek isu harita beri gek diukeun bae berenang ngeuhan lah. Cek Pak Komar harita. Waktu anu beuki nyerelek. Ningali jam dinding geus jam 8. Isu naik ke lantai 2 nyata ka kamarna. Asup ka kamarna.
Sanggeus asup ka kamar nagek isi diuk harita dina satukangan kursi atar bisa tukangan meja rias. Isi ngenteng ting kunaon hatena asa seseblakan teu pararuguh isi teh. Geus aya 3 poena isi teu puguh. Dahar oge asa teu genah. Padahal mada eueuh masalah cek pikirna isi teh. Tapi udah kakunaon. Barangkeur kitu harita kuluprak. Foto anu dipajang, foto manehanana anu keur bareng jeung Ardi harita nu ditempelkeun dina dinding. Ukuran figurana anu lumayan gede. Ujug harita teugur teu angin ujug murag nepi ka paburantak. Astagfirullahaladzim. Isi harita nyabak dadana deg bari ngeret harita kareret. Katingali foto anu paburantak kacana geus nangkuban udah tinggal kerangkara hungkul. Astagfirullahaladzim kunaon itu foto ujug-ujug laki-laki ieu. Cek isi harita bari nyokot sapu meresan kaca anu paburantak pabalayah ka ditu ka dieu seret isi harita kakeset saeutik. Ih, kunaon sih? Cek isi harita bari ngemot getih nu saeutik tungtung curugna anu kakeset ku kaca. Isi terus harita beberes sanggeus kaca karasa bersih. Eta kaca teh diasupkeun kana plastik, disimpen di juru, dialungkeun kana tong sampah. Isi harita diuk deui dina sisi ranjang. Aneh. Nah kira-kira naon nya? Apa tuh aing jeung Kang Ardi anu murah? Mudah-mudahan we aing jeung Kardi sing eueuh masalahna naon. Neng isi harita bari goloyo, neng isi harita ngagolerkeun awakna dina ranjang. Neng isi harita nangkarak bari neuteub kana langit-langit kamar. Pikiran anak kumalayang. Ras inget sawaktu manehan anak kuliah. Manehna dipikahayang ku hiji jalma anu memang eta jalma teh kasebutkeun ya lumayan kasep ngan pedah tiresep keur ieu loba pisan mantana, loba pisan kabogohna. Ieu ge geus pernah sempet jalan menang 2 kali meureun jalan teh. Memang ieu ge sebenarnya bogoheun ka eta lalaki anu ngaran Dani. Nanya kitu Dani anu toloh heor harita karage leumpang jeung manehanana geus sayang itu jeung ieu. Tangtuna ieu harita mundur ti Dani sabab manehanana mung kudu nurutan batur ku Dani di kitu kieu. Wantukna tidinya Dani ngundag-undag tapi ieu ge terus we manehna ngahindar supaya entong mun balik di kampus supaya tong papanggih jeung Dani. Nepikakeun kaluar ti kampus, nepikakeun beres sekolah kuliah. Ieu teu sempet papanggih deui jeung Dani. Rok papanggih jeung hiji lalaki nyatana Ardi. Terus kasebutkeun ieu mah geus wawuh jeung Ardi. Ngan pedah jarang papanggih hungkul. Para mitra kaum dangu sadayana. Ieu ngabalikeun awakna nyengigir. Renghap, ieu ngarenghap. Ingat kana masa-masa lalu. Ya Allah, mudah-mudahan aing yang ngajalankeun ke rumah tangga jeung Ardi. Si eueuh boncang pangkewu itu jeung naonna. Cek ieu harita. Ieu anu teuing ngarasa sedih. Siga rek init ka mana wae.
siga anu hayang papisah jeung Ardi teh. Tas ka Ardi curuluk cipanona harita ngucur. Kunaon aing inget Kakang Ardi bersedih. Cek ieu teuing teu gugur teu angin ujug-ujug sangara kaca asa sedih. Ras inget baheula pernah papanggih jeung Ardi. Keur mimiti pisan Ardi ka imah manehanana nyokot barang. Dibarengan kudu jadi bapakna. Nyaeta na pakosasi. Ardi anu kakara keluar pisan sekolah harita teh. Tidinya mimitina papanggih manehanana. Ardi ge hare-hare, manehna nya hare-hare we, sakumaha kapagawe. Ngan pedah bedana teh Ardi mah memang teu digawe di manehanana, kan pedah sok nyokotan barang di manehanana. Da lantaran pakosasi memang sarua boga kios. Jangan biasa we, kios leutik gitu. Kur cukup jang dahar cek paribasana. Geus sababaraha kali papanggih. Isu anu memang ngerasa katarik ku Ardi sabab Ardi ngerasa sopan jeung memang boga tampilan anu kasep memang Ardi beleh mantan kabogohna baheula nya teh Dani. Mantukna isu jeung Ardi beri ngobrol lamun Ardi ka dieu. Palamitra kaum dangu sadayana. Waktu anu beuki nyerelek ke peuting. Jam 12 peuting kadenge tong 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 cenah. Sora jarum jam anu disada yen geus tepat jam 12 peuting karasa asa geuman keranan ting kunaon ku isi. Angin ting saleor rebuhan memang hujan oge teu eureun-eureun sanajan teu gede. Meni asa sareureupik kieu. Cek ieu ngagarentes tina hatena. Waktu anu terus nyerelek kawanci subuh. Wantukna pitunuheun nyerang ka ieu. Rap bae ieu teh harita sare tibra nepi ka isuk-isuk datang waktuna subuh. Kakocapkeun isuk-isukna. Ieu anu isuk-isuk keneh geus saged geus dangdan geulis lantaran arek indit ka Cimahi kadu jadi uwana. Aya cokoteun cenah di uwana teuing naon. Da uwana nitah ka ditu. Uwana anu geus kolot. Jadi geus teu bisa ka ditu ka dieu. Biheung isuk kawinan isi oge datang atawa henteu. Narnia anu di kamar keneh manehna masih kene ngagojod we ku simut. Narnia. Nia. Nia. Narnia anu masih kene ngagojod simut hari temu takeun panonna. Terus aku lihat red kana jam tetela geus jam 7 leuwih saparapat. Narnia harita hudang meni santai na keranan, lotrak makeun pantok. Pas katingali indungna nu keur ngajanteng. Astagfirullahaladzim Nia. Itu geus jam sabaraha? Budak sakola teh geuningan. Nia, tuluy mah. Wong tos ngapalkeun. Cek Nia nyebutkeun tos ngapalkeun padahal mah tos nyawa HP. Berkacai gitu. Sakeudeung di sakola budak teh. Mah Cek Nia harita beri gagaro bukna acak-acakan. Nia anu sakola kelas 2 SMA boga paras jangkung tur geulis nia teh. Teu jauh jeung dijadi lanceukna nya tra ieu. Ngan pedah lamun dibanding-banding jeung ieu memang geulisan Nia. Nia harita ngagoloyo indit ka cai. Nungna kukulutuk we bari leumpang. asa budak awewe teh kunaon teu urang bisa dicarek budak teh. Kunaon Bu? Sini ya geura Pak.
Kieu masih kena ngagojot gara sare. Bapana teh malan harita goloyo ini kena kursi. Kungsi dilatok tok tok kadenge. Sepatu anu dipake tina tangga. Tetela geuningan ieu anu rek init dina waktu harita. Sageus ieu harita dihandap. Pok ieu harita ngomong ka indungna jeung ka bapana. Pah, bisa berangkat heula. Nya juga hati-hati atuh se bejakeun cek umi gitunya cek ama ka ditu. Umi ama Bisa harita nya juga kade di jalan hati-hati ek bareng sini ya moal sini ama masih kene dicai budak bedegong nakranan budak teh. isu harita kutiwa mangut we terus isu suntangan kalau jadi inung bapana leos isu harita init ke garasi bikin nyokot mobil isu harita ngahurungkeun mobil manaskeun sakedeung nu antukna isu harita ninggalkeun eta pitempatan sedengkeun nia anu dicai anu geus beres mandina harita dangdan rapih nakeranan Narnia anu geus beres dangdan itu jeung ieuna saterusna Narnia nyamar tasna anu ngagoler dina ranjang HP na diasupkeun bari headset disimpen dina ceulina saterusna Narnia nyamperkeun ka nu jadi indung tur bapana anu keur aya di ruang tengah. Indung bapana harita ting rareret Cili Pelong Haji Komar jeung Utarsi. Pok Utarsi harita ngomong ka Narnia. Narnia sarapan heula juk. Oh mah engke di ditu we. Cek Narnia harita bari nyamperkeun Ih budak teh kemana tuh kayak kieu kene itu kene panan. Kan made sarapan heula di ditu. Nya naon salahna sarapan di imah atuh Narnia. Geus disadiakeun tara di dahar isuk-isuk teh. nya Narnia lebar. Oh apa? Lan tos diantosan ku rencangan pugu ge. Cek Narnia keukeuh arek sarapan di luar. Nya geus atuh. Kada bisa nu tinggalin. Entos mah. Narnia nyamperkeun nu saterusna suntangan ka indung jeung bapana. Kenceling harita ngaleos ninggalkeun eta pitempatan. Indung jeung bapana kur tiba ngurut dada we ningali Narnia anu banel di titah sarapan mung titah itu jeung bung. Tong sore teuing balik teh Narnia. Tong ulin-ulinan ka mana heula. Mohon Pah. Cek Narnia harita nu geus ngaleos keluar. Narnia harita nyokot mobil. Nah, mobil warna beureum harita digerungkeun saterusna geuleyeung Narnia wanoja geulis budak SMA payus nekeranan mau mobil sedan warna beureum tur mewah sanggeus nepi ka sakolana anu memang tepati jauh ti dinya kur tibah saparapat jam beureunan we kana mobil keur kabeneran isuk-isuk mah memang kosong. Narnia geus nepi deui harita ka hareupeun sakola. Sampak memang betul babaturan anak lalaki awewe harita geus kadagoan ka Narnia. Teuing atuh rek ka mana Narnia. Orang muncul Narnia harita langsung disambut ku babaturan-babaturan anak. Di antarana awewe anu memang deket jeung Narnia anu ngaranna Ica. Nantian didaguan tadi karena muncul. Karena jam sabaraha Cek Narnia harita. Ih tingali ieu geus jam 8. Ayeuna berarti eueuh kelasnya. Nya eueuh atuh. Oh bejana nya kelas kitu ka kamu. Nya lah. Mun nya eueuh kelas mau izinan keluar atuh. Cek Narnia harita beri mesem. Hahaha. CS kita boro udah pada datang nih. Ayo. Cek eta pemuda meuli kagayaan ngomongna teh. Bra bro segala rupa. Comro meureun.
nya beuki gelis wae cek babaturanana. Kamu masuk anggar wae. Cek seni Nania harita. Narnia harita culang cileung. Ica harita pok ngomong. Ngalian saha? Si Indra geus datang can? Cek Narnia harita nanyakeun Indra. Indra. Ningali si Indra teu? Si Indra ya tuh tadi mana? Di mana ya di kantin beureun tuh di mana? Saya kan di heula tuh. Cek Narnia harita nu boga maksud arek ka kantin antara ngadenge Indra aya di kantin. Ih, lah kayak ini budak teh kumaha nya? Cek Ica harita beri lompat nuturkeun Narnia. Kemana? Ke kantin lah. Ke sarapan. Cek Narnia. Mau can sarapan? Can tadi gak ditita cuman tegena sarapan di imah mah. Cek Narnia harita beri tengah reret ka Ica lempang nuju ka kantin. Ica anu ngicik tukangeunana jeung manyun antara Narnia anu sok kulinyap kana nyep we tara ngagugu ka manehna. Narnia nepi ka kantin tulang cileung katingali Indra keur diuk di juru nu kabeneran mejana kosong. Narnia nyampeurkeun. Indra, Narnia sarapan? nyap gue. Katanya Cak, mana sarapan? Cek Narnia nita ka Ica merong ka Ica. Nya tuh, Cek Ica oge sarua. geus atuh sakalian pesen bubur we nya. Ica harita ngaleos sareng Narnia diuk tina bangku hareupeun Indra. Dra, Kumaha? jadi di jalan tingkat teh. Ya iya tuh. Emang mau dicarekan gitu kalau Narnia? Moal atuh udah nyahoeun. Narnia. Emangnya jalan ke mana gitu? Ya, kumaha kamu weh. Ya iya tuh. Kamu mah mobil tuh? Kebenaran bawa motor sih. Cuman bisa dititipkan di dia ke motor mah. Tapi engke mulangna pada si kudu ka dieu deui meureun anda kudu nyokot motor. Nya teh naon atuh? Antukna sarapan oge datang jeung Ica oge sarua harita barang dahar bubur di dinya. Narnia sajeroning barang dahar harita rura teret we ka Indra. Sedangkan Indra mah anteng. Indra anu boga paras kasep harita. Jadi kacapangan barudak SMA. Ica anu geus apaleun jeung Narnia bogoheun ka Indra. Gitu di Indra anu bogoheun memang ka Ica. Waktu anu beuki nyerelek ka sore ka beurang. Di sekolah anu memang keur eueuh jam pelajaran. Sabenerna mah teh diliburkeun kan kelas 1 jeung kelas 2 anu diliburkeun teh. Sedangkan kelas 3 mah jalan, mata kantin gak buka. Narnia keluar dibarengan ku Indra. Sirgen Ica oge nuturkeun. Pok Narnia harita ngomong ka Ica. Cak, kamu tau milunya? Ica keruk. Emang dari kemana gitu nih ya? Saya mana jalan heula jeung Indra. Kamu mah. Tarang ngomong naon teh kamari sih kumaha tuh janjang barudak. Angke deui we. Mau masuk itu wae. Cek Ica harita manyun. Ya sorry. Iki kumaha deui ya tuh. Di waktu ayeuna jalan jeung Indra. Cek Narnia harita anu keukeuh arek jalan jeung Indra. Ya geus atuh naon. Cek Ica nu antuk ngaleos harita misah nyampeurkeun ka balad-baladna tur ngabejakeun dia Narnia moal milu indit jeung barudak manehanana. Atuh tang tuh barudak nu lain hari ku ciwa. Ngan teu bisa wajar kumaha sabab Narnia marungpakeun hiji jalma anu loba duitna. Dina teu inditna ge aya duit mah tetep ngalir ka manehanana. Nah si Ica teu si Narnia teu milu kitu. Teu puguh ge. Indit jeung si Indra puguh ge. Dasar si Indra teh jadi ayeuna teh panghalangna teh beri hajar ku aing. Barudak anu rada sosokan harita. Kos wani wae ka si Indra sia.
cek awewe nu lainna. Ah, nama kayak jeung teu wani sagala. Paling geus sirina na boga karate hungkul. Gampang shoot jebrot geus weh. Cek barudak cek eta geura atuh sari-sirian. Sing horeng teh teh ngabojeg we hungkul meureunna kitu. Ai aslina mah memang teu wani ka Indra. Indra anu ngaleos bareng jeung Narnia. Dua anak geus naik kana mobil. Indra anu jadi supir sebab Indra kebenaran anu memang teu mawa mobil kudu mawa motor anu disimpen di dinya. Emang rek mana kitu Nia? Aku mah Indra we ka mana? Nah ya tuh. Kumaha urang ka Taman Karago yuk. Hayu. Bebas teh ya waktuna. Ya biasa we waktu mah. Di batasan. Oh, ya ayo atuh gitu mah. Ya teu naon. Mobil anu disupiran ku Indra harita nyemprung init ka belah kaler. Indra jeung Narnia ditarempokeun ku babaturan-baturan anu leuwih di 10 urang anu keur ngarariung harita. Indra ngajalankeun mobilna teu gancang teuing. Teok ke belah kenca. Indra harita nuju ke daerah Dago.